Neni karunyanya si Abah Nyace kamari oge panggih jeung Neni ditanya teu nyambung. katuru katutuh nasibna teh. Nya geus emas si Otong indit. Ayeuna si Otong indit ti imah. Kamananya si Otong melang geus saminggu teu balik-balik. Nya eueuh laratanana. Padahal geus pada neangan, tapi nepikeun ka ayeuna can kapanggih keneh wae. Luasannya eta budak indit ti imah. Bakating ku embung boga inung tere. Eta we duit mas kawin dibawa indit. Nya meureun bakating teu satuju si Abah kawin deui. Nya cenah peda hayang boga indung tere mirip Maudi Ayunda. Teu apaleun meureun si Otong mah. Teu apaleun kumaha ce? Padahal neangan awewe mah teu kudu nu mirip Maudi Ayunda. Cukup weh nu mau diajak serius jeung mau diajak rumah tangga. I'm going up to say good bro. John! Oi! Naon? Kebeneran si Inai, oi. Di kula naik, di naik. Naon, John? Naon? Aya perlu ka Inai. Aya perlu naon atuh, John? Perkara si Otong anu acan kapanggih. Tak eta John, euy. Urang jadi kepikiran oge, euy. Cik, sugan John aya solusina. Geus kaitung saminggu si Otong can balik-balik. Tambah deui si Abah geus beak bengkak. Apal atuh dina oge John eta mah. Tah. Ditambah oge si Abah enak juga jelema stres. Duit beak. Barang-barang dijual pikeun nyangan si Otong. Duh, terus urang kudu kumaha atuh John? Kumaha lamun arurang ngayakeun penggalangan dana. Penggalangan dana. Penggalangan dana kumaha ri, John? Jadi mentaan sumbangan kaungal warga. Cakep. Satuju lamun gitu mah. Tapi John, kan orang teh kudu laporan heula meureun ka Pak RT. Tentu. Apa sorangan RT orang mah kudu dihargaan. Padahal mah babari John, hayang jelema dihargaan mah. Kumaha? Bawa we ka minimarket terus gantungkeun jeung sabun cair. Dibanderol. Kunaon bah? Ditepot ti kajauhan teh asa ngalamun wae. Wah. Aya Eti. Eti rek nempo abahnya. Ih, lain Eti, abah ieu mah cemul. Eti Lain, abah lain Eti ieu mah. Eti. Sok pura-pura. Si abang geus teu eling. Eti. Ayo Eti Abah sono. Hayu naon ari abah? Ayo. Urang ka saung sawah. Mampu uang sasaha. Ih, si abah bener geus gelo. Eti meni tega nyebut abah gelo cenah keur hayangna Mane sarieun kieu geus cerek balik ieu. Aya hui mesti kebon bieu ce. Nah Eti. Ayo si Otong. Otong kan dia. Si Otong. Otong abah. Iya Abah. Otong halo. Cerek balik. atau mau kemana? Jangan tinggalin abah dulu. Geus cerek balik. Eti. PPKM aja dilanjut. Masa hubungan kita enggak? Abah teu eling. Teu eling. Cerek balik. Eti, tunggu dulu. Sih. Nuhun semangkanya. Semangka.
Sampurasun. Rampes, aya Cineni. Nya ngajak ka dieu nyimpang ka Eti. Aya naon kitu, Ce? Hayang panggil we tuh Eti, sakalian ieu mawah wi ti kebon. Nuhun atuh, Ce. Eti kumaha sehat? Sehat aya nama, Ce. Kamari mah masih kena kepikiran. Geus atuh teu kudu dipikiran. Kayak Eti disigering deui. Nya, Ce, ngan Eti mah sahariwang we kasih Abah. Nya cenah ayeuna si Abah jadi loba ngalamun. Jeung rada kurang pikiranana. Nya mikiran si Otong, anu indit, tingkah mana? Can balik-balik? Ti iraha atuh rek ningali si Abah. Kede we, Ce, Etina trauma kene. Geus atuh Eti da engke oge moal. Kamari oge Eti reuwas. Dahar sangu eueuh rasaan. Kade atuh eta penyakit anu keur tren ayeuna. Nya matak Eti reuwas oge, Ce. Terus ayeuna kumaha? Nya ku Eti teh tambahan we rendang. Alhamdulillah karasa. Nah. John, kumaha bergerak wae teh? Nya tuh supaya danana gancang kakumpul. Oh, nya John, supaya berita anak hilang oge gancang-gancang kapanggih. Hah, eta geus kaitung saminggu leuwih si Otong eueuh laratana. Nya John, jaba si Abah mah ayeuna geus teu bisa neangan. Karunya si Abah teh stres. Geus kaganggu kejiwaan anak. Matak ieu ngayakeun penggalangan dana oge jang ngubaran si Abah ka rumah sakit. Tapi omat John, ulah nepikeun ka maksa minta sumbangan anak. Nya moal atuh sadiberena we. Kenapa sorangan lemur urang mah penghasilanna pas-pasan. Jang dahar sabulanan oge dicukup-cukupkeun. Siga inai pisan atuh eta mah John. Kumaha kitu? Awal bulan jeung daging hayam. Jatuh. Tengah bulan jeung nog hayam. Edan. Akhir bulan Jeung naon tah? kanang hayam. Kabeneran aya kuning. Aya kuning rek ka mana? Tarekeun si Abah, bajana cek cemua gering. Oh, kabeneran. Ina teh keur aya penggalangan dana. Penggalangan dana keur naon ay? Nya penggalangan dana jang keluarga si Abah. Apa amarnya kuning teh nya? Oh, syukur atuh aya keneh pemuda anu peduli mah. Nya atuh Nil. Lamun teu kitu mah saha deui? Nya. Tah, sugan kuning rek nimbang. Tah. Keureusan ye punil aya meureunnan. Aya. Anu wayahna meureunnan sakieu. Teu kurang naon nya. Aduh, hatur nuhun pisan. Tah ieu kuina dicatet heula nya. Teu kudu dicatet. Dengaranna ge ibadah atuh. Lain kitu Nil. Ieu mah jang bukti. Tah, ieu sakalian jeung tanda tanganna. Sok we tulis ku inang. Oh nya teu kitu mah. Atas nama saha? Hamba Allah Hamba Allah. dalam kurung Dani Kunil DNL Project. Kade kudu lengkap. Iya. Hayu atuh ari rek ngilu jeung ngecek ka kebon mah. Hayu, Ce, sakalian Eti rek niiskeun pikir. Nya atuh di kebon masa gawe-gawe Eti. Nya, Ce, Eti geus lila teh ka kebon. Ngahaja matak ece nyamper oge ngarah Eti di imah teu ngalamun wae. Iya di dari ieu Jon ka imah nya kita mah kebon we. Ari Ojong kan ece mah geus biasa unggal poe ge ka kebon. Atuh ge ka kebon. Nya Eti geus lila teh ka kebon, Jon. Oh, kebenaran atuh area di dari mah. Jadi kieu Ojon teh keur aya penggalangan dana. Penggalangan dana naon ari Ojong? Nya jang naon, Jon? Penggalangan dana kangge keluargana Abah Kanyut Turian. Tah, atuh setuju kitu mah. Syukur atuh aya keneh pemuda anu masih keneh peduli ka sesama. Tah, atuh ieu teh Eti. Aduh, sia kela. Dari catet ieu mah. Eti hatur nuhun sing kagentian Eti cing nu leuwih gede. Min, tah ieu ti ece mah, Jon. Aduh, hatur nuhun ece sing kagentosan, sing lancar rezekina lah kitu nya. Amin, sami-sami, Jon. Alhamdulillah ece Eti
geningan jeung eti mah teh hese dipenta sumbangan. Nya mudah-mudahan si Otong singgah nyangka panggihnya Jon ya. Nya si Abah sing enggal cager. Amin. Alhamdulillah. Resep lah. Teh hese. Nya atuh Jon, berkat PPKM diperpanjang, jadi jualan ece semakin lancar. Kamari ngajual sepatu, tadi isuk ngajual kulkas, tah jigana isukan mah rek ngajual pipi. Hebat warga kampung skateboard mah, bener-bener peduli kata sama. Poe bieu menang sumbangan 4 juta. Acan keti si Ojon kira-kira menang 10 juta. Regreg, nuhun pisan. Mudah-mudahan si kagetosan rezekina. Atuh kitu doa keur si Otong. Gara-gara gancang kapanggih si Abah gancang sehat deui. Kumaha CS-ku? Berhasil? Alhamdulillah Jon. Alhamdulillah atunya rezeki keluarga si Abah ieu mah. Tah. Iya duit hasil tina sumbangan kabeh. Waduh, si barokah ya. Kabayang Jon, eta duit pribadi. Hah? Kabayang kumaha kitu? Heuh ida teh hayang boga cita-cita ngamodal buka usaha catering. Sok atuh sing semangat neangan modal catering na. Sok cing ingat oge pepatah kolot baheula. Pepatah kolot kumaha ari Ojon? Hidup berawal dari mimpi. Heeh. Meskipun mimpi itu mimpi basah. Kemananya Mang Ojon? Nggak sore, can datang kene. Ampura, Mang Ojon datangnya telat. Pagawean heula. Nya Mang, otong geus lapar pisan. Iya, Mang Ojon mau dahareun sok udah dahar dinya. Nya Mang, Mang, tapi otong teh sono ke si Abah hayang balik. Geus, tong mikiran si Abah keur senang-senang jeung nginum tere otong. Teganya Mang, si Abah kalah senang-senang jeung pamajikan anyarna. Wayahna otong cicing lah di dieu, keun dibaturan ku Mang Ojon. Nya Mang, untung Mang Ojon nya ka otong. Nya atuh, mun otong hayang nanaon Mang, tinggal ngomong we ka Mang Ojon, kayak ku Mang Ojon dipamulikeun. Nya Mang, nuhun Mang. Sami-sami tong. Ayeuna mah otong belajar menikmati hidup we. Kan hidup mah cuma satu kali. Nya Mang, otong ge apa? Dalam hidup 3 kali mah. Hidup. Wow. hidup.